Assalamualaikum, paraya saderek sadulur sakabeh lah ieu mah lah hamparan Yopak Cilatuh Sukabumi teh tah ieu Ciwaru, Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi. Menjunjung ye petani tolong ye petani ya model ayeuna pupuk itu ya dimurahkeun hampura ka pamarentah, hampura tolong ya petani tah jungjung kurang da urang teh upami aya petani mah moal dahar meureunna dulur kembangkeun ya petani tah ulah nepi ka ngeluh masalah pupuk sok kembangkeun tah ieu Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi teh. Hatur nuhun Kepala Desa Ciwaru, hatur nuhun Kecamatan Cimas, hatur nuhun Kabupaten Sukabumi, hatur nuhun ke Kepala Desa Ciwaru. Alhamdulillah jalan Ciwaru tos normal, stabil, alhamdulillah. Hatur nuhun, santur nuhun. Tolong subscribe, like and comment.